Anjir, manuk saya geus anyar di wae we. Sia kudu gacor ayeuna heueuh ku aing konteskeun si Odeng si Eboy. Pokona masih disayur ku aing. Nah, itu udah sapotong lagi. Aman euy, aing rek kontes ayeuna ah. Goblok budak itu terus tunjuk kali pauk anjir. Si Aji gerak goblok teh di WA kata aktif bom. Hi atuh aing kumaha seberang kieu ya. Aing sok dilalakeun sok tarang ngabekur ya manuk teh. Oh, jam aya kapanasan di nu aing ge manuk kitu tadi. Cenah nyakur las Eboy di teleponan aing teu aktif. Di WA teu aktif bisa anjir. Dasar budak sapotong anjir. Dog. Si Eboy kemana di jamping? Ah, Mang Odeng si nungguan. Maaf sayang ketinggalan. Deng, Om. Mama. Nah, da sia si balik atuh. Nah, mama lain atuh Ji. Lain, manuk. Ih, kalah mamam. Geus tunggu ya manuknya, Bang. Heuh, ieu teh manuk aya kudu kumaha Ji? Maksud mana manuk naon atuh Ji? Itu manuk si Eboy, anu mau budak sapotong sia. Hah, wah, mau. Nu balik Ji. Mang Odeng hayu Kang bajaan si Eboy. Oh, nama tuh Ji. Ayo. Wah, anjing di bas Eboy eta manuk halus Ji euy. Heeh, bener. Thailand jeung marmot anjing kamar teh. Si Aji mah cek aing man, ai ketempo mah nya langsung bale dog eta nu maukna. Aing juga kumaha. Sama ngado laporan ka aing beunang teh si Eboy karunya sama sekalian mah. Sayang kumaha tuh kan kontes. Heuh, sia mana tadi lain mun kepanggil nu maukna langsung nya Bang nya. Saya ikut tiluan we. Sama Tuh nya orang ya hiji coba kokojo di mana teh. Udah euy. nu kamari pahilian jeung kelenci meureun. Cek emang Kena marmot. Geus bajan. Sabar we nya. Sebentar teh sampai. Woi, Boy. woi. Nah, lu Odeng. Itu mama Mancing. lain goblok. Makoli. Lain eta mah hakanan. Manuk. Tah eta aya nu mama. Mau maling belum apa. Matabrak Maling. Mau. Aing kumaha ieu? Naon kieu ngeueuh teh. Manuk mana leungit anu mauk cek saji? Aya manuk mah euy. Tuh aja cek saboy ge aya manuk teh sementara balik ka bejan teh. Oh, eueuh hiji kurang di padok budak sapotong. Benar. Aing ningali tadi dia. Aya teh mana boy? Oh iya manuk mah ieu tah.